Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Tar, boleh nggak sebagai bentuk kebahagiaan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak bilang tiba sama-sama, bisa? Cepat bantu pot. Ya. Tangannya ke atas yuk. Yuk. Sok, pada dua anak mah enggak? Ngerek sona teh tadi ya tah. Siap. Kalau bilang tiba ke depan, kalau marhaban kanan kiri. Siap. Ramadan tiba. Sok suaraan di dia. Ramadan, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Wilujeng sumping sasi Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan yang berkah, bulan ampunan, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Sahur, sahur. Tiba-tiba Taraweh ya, kedap deui. Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan talalibra. Ramadan tibra, Ramadan tibra. nah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi amarana ta'allum wa nahana qat'at ta'allum. Assalatu wassalamu ala nabiyil bahril ulum wa ala alihi wa ashabihi kal anjum, amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban katsiratan mubarakan fihi wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pamaten simkuring alimil ulama, para kiai, ustad ustazah, guru urang sadayana, mudah-mudahan ku Allah dibaparinan panjang umur, sing sehat sapapaosna. Aparatur pemerintahan setempat di jajaran desa, Pak Kades, kali perangkat desa, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, anu aya di lingkungan desa Maparah leres. Doakan mugia marantena dina ngalaksanakeun tugas. Mudah-mudahan ku Allah dibabarinan kakiatan, kesehatan, kelancaran, kabarokahan. Ibu-ibu, para ketua majelis taklim dan tergabung di BKMM, oke, para ketua DKM, para pengurus masjid, panitia penyelenggara acara pengajian BKMM spesial menyambut bulan suci Ramadan. Nu dipihormat oge teh hilap bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, putra-putri, santriawan, santriawati, dulur-dulur, orang kota, orang lembur, nu dihandap, nu diluhur, nu calikna kursi, nu nangunjar, nu nangkep tuur. Tentang dibodol deui teraskeun. Cangkel. Mudah-mudahan cangkel nasing jadi ibadah. Capek nasing jadi ibadah. Hoyong cangkel capek kesang urang jadi ibadah. Saur ulama aya dua nu ngajadikeun amal urang teh disebut amal soleh ibadah di bainan Allah.
hiji amalanana sing sesuai jeung syariat Islam ulah bertolak belakang masyru'an fi nazril Islam. Anu kadua amalan pagawean urang kedah disarangan ku niat anu sae mashubatan bin niyati sholih, niatna kedah karena Allah. Bahkan an-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah, niat bisa ngabedakeun mana kebiasaan mana ibadah. Ibu bapak tiap dinten orang sok barang tuang, sok ngaleut, sok ulem, eta teh kebiasaan atau napi ibadah? Bisa jadi kebiasaan, bisa jadi ibadah. Naon nu ngabedakeun? Niat. Matakna umat Islam tara pernah leupas bibirna teh sok baseuh ku bismillah. Ngayitkeun hiji perkara diniatan karena Allah. Mau tidur bismillah. Perkara mubah berubah tak jadi ibadah. Makan bismillah, perkara mubah robah jadi ibadah. Bahkan kadieu wae kan ngaos bismillah heula tadi. Di bumina masing-masing dilengkahkeun kaki nu kanan bismillahi tawakkaltu alallah. Bilih ayeuna teu acan bismillah sok bismillah heula ayeuna. Teras ayeuna ngalangkahkeun kaki nu kanan diangkat ka derajat Allah. Tadi ti bumi ngalangkah ka dieu nu kanan heula nu kiri heula. Tuh kanu mana heula poho deui tadi teh. Mari kita kenging Bu pami ngangkat sampeyan ka pangaosan nu dilengkahkeunana nu kiri jeung nu kanan babarengan duanana ulang. Nya hese nepi kumaha rek ngaclok-aclokan ka dieu beureuna. Langkahkeun nu kanan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Langkahan kaki urang diukur ku Allah, tiap lengkahan kakina jadi ibadah dan niatna karena saha? Allah. Kalau mau melangkah, boleh nggak sama-sama jawab? Baca bismillah, bisa ya? Kalau mau melangkah, oke, nu paling dia nyari waos teh. Sarang-sarang, baca bismillah, nyateun naon bari ngagayem opak oge nya sok teraskeun. Kalau mau melangkah, baca bismillah, dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah, bismillah keneh itu. Kalau dapat nikmat apa? Ibu mah rasaan bismillah keneh ya. Kalau dapat nikmat bilangnya apa? Alhamdulillah. Aya nu muji tong diaku da pujian lain urang, uihkeun deui ka Allah. Alhamdulillah. Ulangi. Kalau mau melangkah, baca bismillah, dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Kalau dapat musibah, sepeda yuk. No rombongan innalillahi aya. No rombongan istighfar astagfirullah aya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak sareng Allah, Bapak sareng Ibu, alhamdulillah ya. Sim kuring ngaraos bingah tiasa kempel deui di mah parah itu nya. Di payun emut ya. Pami telepat tuh ka tahun sabaraha kantos di desa. Sim kuring teh disarangan ku Mang Cepot ieu teh ka dieu wios. Iya. Cepot tak ka mana? Kalah ningalian lauk di balong. Pot. Woi. Tadi naik keluar ya di BKMM ya di dia. Ayo siap Bosai. Kerja we ningalian lauk jair mati di Bosai. Aduh, asa kakara ieu din ceramah nuhun empang. Terus kan langsung dibedahkeun ya. Ingin melihat ikan di dalam kolam. Tinggalian we lauk hayo nu batur Kang. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Cepotnya. Ya salam. Bila mata tertuju pada gadis setia, caranya tak sama menggoda dalam hijab. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang.
pan handap teh empang kumaha mun ngajebur aya Kang. Kamu ninggalin saya. Halo guys. Daramang guys. Damang Besti. Hai Besti Sagarajang. Damang Ceti. Khusus ya. Akang sehat. Saha. Akang. Jadi alhamdulillah ibarat Bang Esdo Posdan Damang. Damang ai gering mah di UGD pot. Alhamdulillah. Barokah ini Ustaz mah barokah. Lain jang cepot nyium Ustad barokah, Ustad dicium cepot barau. Kang itu orang teh aya di Maparah. Waduh, alhamdulillah. Apal di Maparah di mana? Maparah. Adi nama Ici ya teh Posdan. Lain Maparah jadi Maici. Di desa Maparah lagi ada pengajian pot Laras. yang diselenggarakan oleh BKMM. Masya Allah. Nah, coba BKMM. BKMN teh singkatan Posdan. Nah, singkatan betul. Nya. Naon teh? Samodelkeun SMP. Aya SMP mah sekolah menengah pertama. Ai BKMM naon? Singkatan eta teh. Samodelkeun SMK mah sekolah menengah kejuruan. Ari BKMM naon? Singkatan. Samodelkeun SMP. Lain masalah samodel. Masalahna eta BKMM teh naon? Singkatan. Model RM. Rumah mandiri eta gitu. BKMM itu Badan Koordinasi Masjid dan Majelis. Jadi teh dakwah ku organisasi. Masya Allah. Ibu-ibu ngarariung di majelis taklim, bapak-bapak ngariung di masjid keur ngaorganisasi dakwah Islam. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Lamun Islam teu diorganisir siga kieu Pak, urang bisa eleh dakwahna ku jalmi nu ngajak kana kamaksiatan. Anu maksiat wae diorganisir, naon contona? Narkoba, Bu. Astagfirullah. Apal narkoba? Apal? Naon? Nari kolor bapak. Sanes. Karunya di bebenyeng. Narkoba itu narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat berbahaya, Bu. Eta aneh di urangnya. Narkoba teh geus katewak pelakuna, pengedarna, bandarna. Aya keneh teu nu ngedarkeun. Aya. Berarti organisasina ieu teh luas. Tramadol tak bosan. Tramadol. Tramadol teh naon? Eta nu kabebeng geuning bosan. Oh, jenis narkoba teh teh. Nya tramadol bosan teh. Kabebeng. Bukan, pot ini mah jenis narkoba teh kalau di kita mah minuman keras lah. Astagfirullahaladzim. Apal minuman keras? Apa? Naon? Es batu. Sanes es batu cai kana kulkas jadi teas bukan. Minuman keras itu minuman yang memabukkan. Kalau bahasa Qur'annya kan khamr. Kullu muskirin. Contohnya AO, vodka, Mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blun, topi miring, ciu, amer, arak betot, kucubung, arbal, arak bali, kawa-kawa, TM, morfin, ganja, intisari, lem, aibon, gak dipakai Pak. eta Ustad nepi ka apal kitu nya. Kunon coba Ustad apal. Sabab jualan. Nah, bukan. Ustad apa lain jualan Pak? Bandar. Bukan. Ustad apal supaya bisa ngajauhan. Tak eta narkoba kunaon teh selesai kasusna sabab terorganisir. Nu jadi bandar saha, nu ngedarkeun saha, ieuna tujuanana ka saha terorganisir. Urang lamun Islam dakwahna teu terorganisir bisa eleh ku kejahatan nu terorganisir. Maka dibutuhkanlah badan-badan organisasi, lembaga-lembaga dakwah. Kernaon? Keur ngaorganisir dakwah-dakwah nu aya di masyarakat. Aya DKM naon DKM? Ade ulah singkatan deui ah. Tapi benar iman nyaho bosan. DKM naon? Deket ke masjid. Kan abang ketuana deket ke masjid. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, jadi perlu diorganisir. Masjid kudu aya nu ngurus. Majelis taklim kudu aya nu ngurus. Di mimiti tingkat kampung, desa, kecamatan diurus, maka dibentuklah BKM.
keur ngurus dakwah. Jadi itu pejuang-pejuang dakwah. Mudah-mudahan cing jadi jalan jihad urang di badan Gusti Allah. Amin. Cing jadi pahala nu teras ngalir ka urang. Amin. Nah ieu BKM ayeuna teh tiap bulan panginten tiap minggon ge sok aya pangaosan. Tah ayeuna kalarasan itu di dusun naon tadi teh Pak? Panaikan di dusun Panaikan Pot. Jadi kebagian di dia di mana-mana sadesa itu nya. Karena Pot tinggal di seragamna ge pan akur itu nya. Ya, alhamdulillah. Di seragam BKMM. Dan seragam tiap majelis masuk beda-beda tiungna bisa teh. Beda. Beda-beda. Tiung hejo aya, tiung beureum, Iya. tiung oranye. Iya. Ibu-ibu kudu alakur tiung teh jeung baju kan. Kudu matching. Baju beureum, rok beureum, tiung beureum, lipstik oge beureum, sepatu, tas kudu matching. Namun ibu-ibu di majlis taklim, bajuna hejo, tiung hejo, rok hejo, kadang-kadang sepatu ge hejo, aya lipstik ayeuna hejo gitu. Oh aya, semua hejo beureumnya, kan jadi geuneup teh. Lamun eueuh mah kunjukut we bawal-bawal Nah Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ieu seragam BKMM untuk menyamakan gerak langkah kita. Sabab lamun teu kieu Bapak sareng Ibu rek usaha diurus ieu dakwah. Mudah-mudahan itu bentuk perjuangan urang neraskeun perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah dipanaikan ngariung urang di dieu acarana teh Pot menyambut bulan suci Ramadan. Rek ngabageakeun sumpingna tamu nu agung bulan Ramadan. Cepot datang Ramadan bahagia enggak? Bahagia atuh Pak Ustaz. Bahagia. Iya. Nah bahagia. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Ramadan itu bulan penuh ampunan, Bu. Ampun, teu boga duit. Ampun, loba hutangna. Sanes ampunan ampunan itu bukan itu. Ya, wai. Jadi Ramadan itu betul bulan ampunan, syahrul maghfirah. Bulan di mana dosa-dosa orang dihampura ku Allah. Beresna teh pan Idul Fitri bersih kayaum waladatu ummuh siga bayi nu karek ngajuru tina rahim ibuna. Di lain ampun teu boga duit, ampun eueuh panggungan lain teh kadeh. Tapi abdi mah nyebutna teh sok disingkat biasana bulan BBM eta teh Pak Ustaz. Ramadan teh bulan BBM. BBM. BBM teh naon? Bulan berkah dan magfirah. Betul BBM. Ramadan itu bulan berkah dan maghfirah. Sabab di jerona aya premium. Oh, di jero Ramadan aya premium. Premium Premakan preminum. betul ya, imsak pre-makan pre-minum. Sabab di jerona oge aya solar. Di jero Ramadan aya solar. Sholatnya makin rajin. Oh, sholatnya makin rajin, minimal tos isya aya taraweh lah nya. Rasa geus solar jadi pertamax. Perangi tabiat maksiat. Kamaksiatan diperangan ku urang, hawa nafsu dikendalikan. Sanggeus pertamax jadi pertalit. Oh iya deui pertalit. Pertalit teh naon? Perangi tamak dan pelit. Di Ramadan urang kudu berehan. Naon sababna? Pahala kasayan bakal dilipat gandakeun. Perangi tamak pelit, minimal aya zakat fitrah, aya zakat harta, rek aya nu buka takjil, pasihan buka. Pahalana pan sami jeung nu saum teh. Cepot sok babagi tara, sedekah tara. Saha? Cepot. Oh sok Pak Ustaz. Berehan cepot ya Nya sok alhamdulillah. sodakoh ngantroma ieu mah deuk sodakoh teh. Munya aya sedekah trauma cepot. Roma kamari abdi keur Jumatan. Aya kenceleng amal liwat gareupeun abdi. Abdi teh ngaluarkeun dompet, didinya teh dina dompet teh aya artos 100.000, 50.000 jeung 10.000. Sabaraha nu kaluar? 10.000 ku abdi teh dikaluarkeun asupkeun kana kenceleng. Lumayan. Teu lila tukangeun abdi aya pemuda noelan bari ngasongkeun duit 100.000. Gede atuh Luar alus. biasa dicokot duit di pemuda teh 100.000 asupkeun kana kenceleng. Ditanya ku abdi teh Kang, nah sodako teh gede-gede ting 100.000. Eta mah pamuda ngajawab, lain sodako pan bitin duit Mang Sepot teh murah ka handap cenah dipangmawakeun ku abdi cenah. Jadi kela-kela
Nu 100 teh lain nu pemuda sodako nu akang murag. Kurang dina dompet abdi teh. Ku akang diasupkeun. Dasupkeun geuringna oge saminggu. Atuh lapor jadi 110. Untungna teh teu lapor Pak Ustad. Nah. Ku abdi teh ditungguan we nepi ka beres Jumatan. Tungtungna mah 50 ewang jeung DKM. Banyak aya kenceleng amah dibongkar deui. Sedekah, buat sedekah. Ustadz, sedekah itu apa? Sedekah itu adalah bukti keimanan kita mau berbagi, Bu. Berbagi bukan hanya dengan harta, tapi berbagi tenaga pun itu disebut sedekah, betul nggak? Sekarang kita bantu orang mengangkat barang, sedekah bukan? Sedekah. Sedekah itu luas, bukan hanya tentang materi, tentang kebaikan pun itu sedekah. Bahkan tabassum, senyum juga sedekah. Tinggal di setiap kota tadi sedekah senyum. Jatuh robah-robah bibir nanti sih makiran sampai ke akhir. Senyum itu sedekah, Pot. Tapi kade ulah karena aya dalil senyum sedekah, kenceleng amal liwat eueuh nu ngeusian kalah sarenyum kabeh. Kenceleng liwat. Nah, ibu tadi eusian, kan senyum juga sedekah. Bukan senyum sama kenceleng. Tapi senyum pada wajah saudaramu itu bernilai sedekah. Tadi Ramadan, laras sahur cepot tadinya BBM, bulan berkah dan magfirah, premium, makan, premium. Terus naon dipot? Solar. Solatnya kudu leuwih rajin. Pertamax perangi tabiat maksiat. Pertalit perangi tamak pelit. Urang kudu leuwih berehan. Naon sababna? Di sini nilai-nilai kebaikan Allah lipat gandakan. Maka datang Ramadan kita bahagia, kita sering mengucapkan marhaban. Ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban. Tar. Boleh nggak sebagai bentuk kebahagiaan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak bilang tiba sama-sama bisa? Cepat bantu Pot. Ya. Tangannya ke atas yuk. Yuk. Sok, pada dua nana mah enggak? Ngerek sonate tadi ya tah. Siap. Kalau bilang tiba ke depan, kalau marhaban kanan kiri. Siap. Ramadan tiba. Sok suaraan di dia. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Marhaban. Wilujeng sumping sasih Ramadan. Marhaban. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan yang berkah, bulan ampunan, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Sahur. Tiba-tiba Taraweh ya, kenapa? Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Ramadan talalibra. Ramadan tibra, Ramadan tibra. Nah jadi robah ya akan sanes Ramadan tiba Pot. Nyawan. Ramadan tiba ay akan mah jadi tibra. Ay tiba datang beda, akan mah tibra mah jadi sare atuh. Nyapan abdi mah puasa teh sare wae. Nah sare wae Me teu karasa Pak Ustad. ulah sare wae datang Ramadan teh atuh. Pan sarena nu puasa mah ibadah disebutna. Wajajang buka dalil. Memang leres naumus shaim ibadah. Tidur orang puasa itu tapi tidur nu kumaha nu disebut ibadah teh Pak. Ya ibu-ibu keur ngariung jeung tatangga. Lamun ngariung pasti ngomongkeun. Daripada ngariung keur puasa ngomongkeun batur mending sare. Sare keur ngahindari maksiat eta teh ibadah. Lain berarti kudu sare wae datang Ramadan teh kuduna leuwih giat Pak. Leuwih giat tadarus, leuwih giat salat-salat sunnah, hidupkan masjid, itikaf ya di malam-malam. Sok itikaf tara cek Pak. Oh sok alhamdulillah abdi mah. Alhamdulillah. Nya itikaf, domba kap, bebek kap, nya kompetisi itu alhamdulillah.
Bukan itikaf BBK, bukan. Tapi itikaf teh di masjid, sholat berjamaah, makin pinuh, ya. Cepot sok ka masjid tara ngomong-ngomong ini. Oh sok abdi mah rajin ke masjidna. Cepot najan beki heureuy Pak Haji ka masjidna rajin. Rajin. Sholat Ngecas HP. banyak ke masjid ngecas HP. Sholat atau berjamaah wae abdi mah. Cepot berjamaah terus. Panghareupna lamun berjamaah teh. Berjamaah panghareupna saf terdepan. Nya nepi ka diusir ku imam, dah hareupeun imam sholatna teh Pak Ustaz abdi mah. Nya ya sholat hareupeun imam atau diusir kan keluar. Nya diusir ti imam. Iya kan kayak ya. Nya. Jadi cepot datang Ramadan kita bahagia dan kita sering bilang apa? Marhaban. Ai marhaban teh artina naon? Selamat datang. Lamun di bahasa Sunda mah naon? Wilujeng sumping. Lamun bahasa Inggris nama welcome. Salah atuh welcome lain selamat datang. Naon? Kekeset welcome Pak Ustaz. Iraha welcome jadi kekeset. Tingali we ka imah tetangga aya kekeset tulisanana welcome. Kekeset eta teh Pak Ustaz. Bukan. Najan dina kekeset tulisanana welcome bukan berarti kekeset teh welcome, bukan berarti welcome teh kekeset. Tapi welcome teh tetap selamat datang. Selamat datang kekeset eta teh. Iku geugeuh. Welcome, selamat datang. Wilujeng sumping. Lamun bahasa Arab bisa marhaban, bisa ahlan, wasahlan ya wadahlan. Nya wasahlan tadi wadahlan tadi Pak Ustaz. Ahlan wasahlan, marhaban bihudurikum. Ini sambutan bagi tamu datang. Ucapanana sami, tete artina teh selamat datang. Mung lamun dina bahasa Arab, lamun kalimatna beda, katana beda, pasti artina nage beda. Ngan kurang masuk diartikan selamat datang. Lamun ayat tamu pot, kurang diucapkan ahlan wasahlan, selamat datang. Ahlan wasahlan teh tina dua kata. Tina ahlan jeung sahlan. Ai ahlan artina keluarga, ari sahlan suhel artina teh mudah. Sahlun itu kan mudah. Makanya lamun ayat tamu sumping ku urang diucapkeun ahlan wa sahlan ngandung arti selamat datang tamu, anjeun teh geus dianggap keluarga. Wasahlan jeung anjeun disambut dengan mudah, moal dipersulit, pantok jadi polongokeun moal hese. Margi aya pot tamu datang tadi persulit asupna pantau dari kuncian ku urang pagar jadi gerecek kuncian. Saha teh teh? Nu nagih biasana Pak Ustaz. Sok Korea nanti dari mana lagi. Tapi lamun ayat tamu nu dianti-anti diucapkan ahlan wa sahlan, tamu anjeun teh geus dianggap keluarga tong asa-asanya di dieu. Wa sahlan, kamu disambut dengan mudah. Eta ahlan wa sahlan. Tapi lamun marhaban beda deui pot. Marhaban teh tina kecap rohbun. Anu artina lapang, anu artina luas. Makanya lamun ayat tamu datang ku urang diucapkan marhaban, wahai tamu selamat datang, hatiku lapang, hatiku luas, tandana bahagia kusumpingna anjeun. Tapi disuntik semangat. Oh semangat disuntik. Datang bulan Ramadan geus persiapan ti Rajab ka masjid. Sok ka masjid tara? Sok alhamdulillah. Kade eta pot kadang-kadang aya anu datang Ramadan teh awalna mah semangat, malam pertama pinuh taraweh eta. Malam kedua, malam katilu, malam ke-15, malam ke-20 pinuh nepi keluar jero nama kosong eta. Eta teh semangat di awal teh geuning pot. Ibarat taraweh kendang. Apal kendang? Kumaha kendang? Kendang mapan tungtungna aya kulitan, tungtung dia aya kulitan, aya tengahna bolong gitu. Jadi semangatnya tadi awal jeung di akhir. Padahal dina ibadah nu sae teh istiqomah. Istiqomah. Mayeng adua muha wa in qala. Najan saeutik apal istiqomah? Istiqomah. Nete taraje nincak tai kotok. Hambalan. Nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak dina huntu laun-launnya dilebok. Lain sindiran pon. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok.
batu teas muragna cai nu lembut karena eta batu ku istiqomah mah eleh batu ge aya tapakna. Ibadah nu sae lain seueur jeung teuna tapi istiqomah. Tak urang diajar yuk di Ramadan di malam pertama, malam terakhir sadayana istiqomah. Naon bae ibadah nu disiapkeun? Hiji di bulan Ramadan teh bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Matak di bulan Al-Qur'an ieu pot urang kedah seueurkeun bergaul, berinteraksi dengan Quran. Minimal ayat 3. Hiji qiraah, hiji naon? 2 tilawah, 2 naon? 3 tahfiz, 3 naon? 3 teh pot. Naon 3 teh teh? 3 teh. Tahfiz. Terus tilawah tinggalin hiji dina bosan. Salah lain 3 teh berarti nya. Naon? 2 teh hiji qi. 2 teh hiji qi. Naon 2 teh hiji qi teh? Naon? Teh pertama tilawah, teh kedua tahfiz, teh 3 qiraah. Qiraah, tilawah, tahfiz beda teu? Beda. Ai qiraah mah membaca sesuai dengan ilmuna. Osok tara maca Quran. Osok alhamdulillah. Iya we 3 juz we abdi mah bosan. Oh 3 juz. Juz naon wae? Juz alpukat. Juz melon abdi mah. Geus kahakanan deui wae padi mah. Iya pot. Baca Quran. Cepot pernah nggak belajar baca Quran? Qiraah. Oh belajar baca Quran qiraah. Terus dah ngaji hari abdi di ngajikeun kamardasan. Keur leutik keneh. Di mana Jang? Mardasan, keur leutik keneh sekolah agama jadi pusat. Sanes mardasan, madrasah cek si ibu. Mohon. Naon? Mardasan. Tuh da ai letah tara ngaji teh kitu pabeuli teh. Mad ra sah hijikeun marsanda. Madrasah. Sekolah agama diajar naon? Diajar fikih, diajar tajwid, tadi nu maca Quran. Oh tajwid diajar. Tajwid diajar. Nu mana tajwid teh? Anu eta nazom apal nazom? Nadom apal abdi mah Ustaz. Nu mana? Wal ahdu bit tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana asimu ngaos tajwid eta wajib hukumna maca Quran lur tajwid banget dosana. Tepuk tangan. Aya tapakna keneh. Aya tapakan ngaji teh Jang apal kene. Oh jeung di dieu teh tapakna teh Ustaz budug aya teh bangna teh. Jemuhun. Oh budug teh tapak ngaji teh nya. Nya eta mah tapak ngobak teh Ustaz jemuhun. Ya cepot apal eta teh kitab naon pot Tuhfatul Atfal. Atfal aya Jazariyahnya, aya Hidayatul Mustafid. Hidayatul Mustafid. Nya. Kemana we? Semohon. Apal eta Tuhfatul Atfal hukumna naon wae maca Quran teh? Hukumna aya nu samodelkeun Mang Tobiing, Pak Ustaz. Mang Tobiing. Mang Tobiing. Anu palaranjang teh geuning. Nya Mat Tobiing teh. Mang Iwad eta teh Pak Ustaz. Mad Iwad lain Mang Iwan. Nya. Mad Iwad. Mang Alif meuli sukun geuning aya Pak Ustaz. Mad Arid li sukun. Mang Alif meuli sukun. Aing ngaji nunutan teh gitu. Ngan anu jelas mah nu inget abdi Pak Ustaz. Nun mati atawa tanwin yang hareupan huruf halak samodelkeun alif ta eta teh disebutna teh ijhar jelas dibacana. Oh hukum nun mati tanwin yang hareupan huruf halak aha ain ha ghain kha jelas izhar. Apal keneh hebatnya. Apal keneh alhamdulillah. Ngan aya Pak Ustaz dina tajwid teh anu pusing. Nu pusing naon? Nya nun mati yang hareupan Bang Emok Pak Ustaz. Non mati yang hareupan Bang Emok nya eta teh ikhfa ngahieum kana sirah eta teh Pak Ustaz. Eta kumaha non mati yang hareupan Bang Emok aya nya keur ngaji kaburu disusulan manten Pak Ustaz. Apal Bang Emok? Apal ibu-ibu ruang riung bari Emok. Nu mana? Saya berjanji janji nasabah
Pancasila Iraha poe rebo ning cepot apal jeung poena abdi ketua kelompokna. Aduh, apa bawa ku Citarmi abdi teh basa. Jadi jang cepot mah ngaji ka masjid teh lain rek ngaji supaya terhindar di Bang Emok di susulannya badan pusing gitu teh. Ya, ulah susulumputan kitu ulah abur-aburan. Nah, makanya ulah abur-aburan da eueuh keur mayareun atuh bosan. Heuh sang hareupanna minimal hade goreng mah ku basa. Basa Sabab lamun urang abur-aburan ke moal dipercaya deui pot. usaha. Nya kudu nginjemkeunana atuh. Sok aya panjelema teh kitu, ai keur nginjemna mah nyengir, ditagih nyengor. Ulah jalir eta teh panjanji urang. Ulah jalir janji, ulah jalir janji. Komo deui aya niat nganjuk ke deui. Hutang itu can kabayar rek nganjuk deui. Kau janji-janji, Janji bayar hutangmu esuk sore. kau lupa lagi. Lupa bayar hutangmu. He he ha ha. Kau janjikan akan bayar hutang. Iming-iming saja. Bayarlah Bayarlah hutangmu. hutangmu. Penuhi janjimu. Kalau punya janji tepati. Cinta siapa? Jelas lelaki batur. Nggak boleh, Akang, nggak boleh. Rindu siapa? Rindu lelaki batur. Nggak boleh, nggak boleh. Aya nu asup, eta kendang tong cepet teuing sok kasurupan sih mah. Tah jurig bangkong datang. Batur mah kasurupan ku bangkung hideung. Ieu ku salaki batur. Cicing. Karuhuna ieu mah ngamu. Saha di jero? Saha di luar. Nanya bari. Saha di jero? Karuhun. Oh, datang ieu mah. Karuhun naon? Karuhun kahandap. Kaluhur eta mah tuh. Yang kopi hidung. Kopi hidung. Embung pahit hayang gudeg. Oh, ieu punten karuhuna resep nu amisna ieu teh. Gudeg. Tukang kendang seserian. Asa pangdukungkeun urang. Jang. Gudang ngara merah. Embung murah hayang sampurna mil. Iya karuhun datang ka dia hayang naon? Hayang disawer ku Bapak Kades. Pak Kades. Ku Ibu Kades, ku Ibu Yani hayang disawer. Bu Kades aya. Bu Kades aya. Aya. Pak Kades aya. Pak Kades aya, Bu Kades aya. Moal cager lebih ka sore ge ieu mah. Aduh. Nya ku Ibu Yani sareng Bapak Kades. Tuh, keur kokodok heula tingali. Nya. Tuh, kantongna aya ieu tuh. Nya, aduh Bapak Kades. Anu baker Bapak Kades, anu ganteng Ibu Kades, anu gelis enggal ka dieu heula. Aduh. Ieu ibu saha ieu, Bot? Ibu Kades. Ibu Kades? Sayang. Alah, Bu Kades. Aduh, Alhamdulillah. Ibu Kades tadi. Tah, Salim heula Ibu. Bu Kades ieu teh. Masya Allah. Bu Salim, nah hoyong Salim. Nya aya abdi mah asa ka indung sorangan bosa doyong Salim. Oh, ka Bu Kades teh asa ka mama hoyong Salim. Nya. Nah, hayang aku mama. Me bisa minta duit deui gitu bosa. Aduh. Wah, potnya Ieu saha ieu? Datang kopi kude teh. Bu Kades, makasih. Bapak Kades anu ganteng. Bapak Kades
anu ganteng anu mana Bapak Kades aduh Kades salah Bapak astagfirullahaladzim wes hop 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 iya saha ieu pot alah wes hop alhamdulillah ieu saya cium 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 aduh iya bapak saha ieu Pak RT waduh nembe Pak Kades nuhun pot ya tingali Pak Kades ka dieu Pak Kades dieu Pak RT ka dieu padahal RT mah ulah Pak RT ah nah ulah ai cepot apal teu artina RT naon apa RT riweuh terus tukang diririweuh keluarga Pak RT makasih Pak ieu teh kenana ieu nya pan dina pemerintahan mah aya hierarki lamun ti kades ulah langsung ka RT ka pakawil heula aya pakawil aya gitu hapunten tak kalangkung tah aduh pilih kalangkungan alah punten ah nya dacan kita tibu Haji Tini ka dieu kitu nya untuk aya oh teu damang nuju teu damang pot mudah-mudahan singgal damang amin amin dacan ti Ibu Nunung kitu ka dieu nya alhamdulillah Bu Nunung aya aya Ibu Nunung aya di ditu pot Bu Nunung pan aya artina Nunung teh bosan artina naon NUNUG enak namanya indah seperti wajahnya yang sangat cantik asik Ari Una usianya sangat bermanfaat karena beliau adalah orang yang solehah Ari Ena deui enak nah gedeng degi nyawer lain goreng tungtung hapunten Bu Nunung panginten ya aduh abdi mah teu hapunten tacan ka dieu nya tuh tinggal keur neangan sendal Bu Nunung ka dieu deuh Bu Nunung keur ngobrol oh keur ngobrol we sila harewas ya itu Bu Nunung ngali jeung saha nya sareng Teh Uki itu bosan oh nya Teh Uki nya Teh Uki itu kan dia Teh Uki itu mana itu aduh yang Bu Nunung alah beres pot Teh Uki Ibu Nunung Teh Uki anu gelis Ibu Nunung anu sayang engal tuh Bu Nunung kan dia Teh Uki kan dia aduh Teh Uki anu bager Ibu Nunung anu sayang Ibu Nunung Teh Uki ya Teh Uki aduh oh, Ibu Nunung alah Bu Nunung Bu alhamdulillah Bu Nunung makasih Teh Uki ya oh Teh Uki salimula oh ada pasti hayang aku mamah deui Ibu Nunung hatur nuhun Teh Uki makasih alhamdulillah lanjut dulu pot urang teraskeun heula siap Ustaz lanjut saketenan ngantos teh nia ge lanjut heula ya Ustaz aya teh nih aya kabayang dunia tanpa niatnya Ustaznya kabayang dunia tanpa niat nya emang kunaon cuma du Ustaz nah cuma du nya dunia niana eueuh jadi du Ustaz aduh Bapak Ibu orang teraskeun siap cepot tong nyuhunan kitu naon tong nyebutan gitu lamun cepot manggilan nyuhunkeun Pak Kades mana Bu Kades mana Bu Nunung teh jangan kalau cepot manggilan Ustad izin memang Ustad mah izin kalau cepot makan butuh ieu mah Ustad dah jangan manggil gitu jangan siap baik kita lanjut teraskeun sambil ngantos teh nia Ustadz tadi menyampaikan di Ramadan apa ibadah yang utama? Satu, bergaul dengan Quran. Saweran areueuh di dieu deui. Naon? Lalungitan jeung ka mana mah areueuh bi teh dek dihitung maksudnya. Naon? Naon? Saweran artos teu araya ieu mah Pak Ustad. Apaan ieu? Mana? Ini. Itu ayeuna ka dieu pot, ayeuna ka dieu pot. Aduh. Ibu saha ieu? Ibu saha? Ini ibu siapa ini? Salimula cium. Ibu RT. Alhamdulillah. Bu RT nuhun Bu makasih. RT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah terus. Amin. Lanjut dulu Bu RT ya. Lanjut Pak padahal di sama teh nia tadi tanya ka dinya. Urang teraskeun lapor. Jangan dulu teraskeun. Naon?
Kamu ketahuan nyokot saweran dari diriku asup kana saku. Lain ketahuan. Iya, lain ketahuan. Maksudnya kieu, Ustad kunaon ngasupkeun saweran ka dieu? Ya, Lamun disimpen di dieu bisihi berkahandap. duit mah eueuh jang-jangan. Eta mah duit lain papat tong gayot. Ustad mah karunya diamankeun. Pandirinya mah tara aman. Lanjut dulu ah. Kadiekeun dulu ah. Cepot ini ceramah penting. Ieu saweran leuwih penting. Astagfirullah. Masya Allah. Pot, urang teh kudu diajar kumaha kompakna ieu BKMM. Aya nu ka dieu, Pot. Aya nu ka dieu. Aduh. Aya nu ka dieu, aya nu ka dieu, aya nu ka dieu. Ieu saha? Sareng saha? Ieu saha? Alhamdulillah. Oh, aya nu ka dieu euy. Saha ieu? Saha ieu? Waduh, nyekernya. Bapak saha? Carogena teh nia. Alhamdulillah. Kang hatur nuhun. Uluh, Eta tingali. sendalna sae nyeker men ya. Nyeker oge tinggali beureum di masak bosan. Nuhun Pak, hatur nuhun. Golokal Cepot, ini banyak kamera Ya. yang meliput kita. Lihat. Eta cepot ngaran-ngaran wayang golek, ieu masyarakat di dieu apal. Wayang golek Ya. di mana-mana tempatna di luhur jagat di dieu. Di mana? Di dieu. Ya, Di iraha emang aya iya. wayang golek kokorondangan ka handap. Ti iraha bi kokorondangan ka handap. Ti mimiti ustad nyebutkeun saweran. Jadi trauma abdi teh. Moal aman. Wah, Lanjut dulu. kadiekeun dulu. Buat ka dieu kita. Ya, Kita belajar yuk sama kompaknya BKMM di sini. ya. Ini BKMM ini kan dari berapa kampung, Bu? 12 kampung, masing-masing ada majelisnya. Tapi mampu bersatu di sini. Ini hebatnya kebersamaan. Cepot yang Ustad komo atuh sagrup. Sagrup. Maknya ngaranna sagrup duit rek di beda-beda. Kumaha maksudna? Pan kita teh satu grup, satu wadah, Ya. satu dawai, ini uang-uang bersama. Rek dicepot, rek di Ustad, balikna barang kayak dibagikeun. Oh, ibu-ibu ngadukung. Pan babarengan, nanti pulang dibagiin. Pan anu kamari-kamari ge lapur. Lain lapur. Nu kamari mah hilap. Hilap mah sakali. Lamun sering menyeri hati. Lumajang pastikan baik. Aduh, tapi sebelum dikasih ke Cepot, Ya. ini adik-adik, ada adik-adik. Ada. Ustadz mau sulap boleh ya? Wih, bisa sulap. Ya, euy. ini uang, Ya. banyak. Masuk ke saku Ustadz berubah jadi apa? Berubah jadi poho. Acan ya acan. Mau apa tinggal berubah tinggali. Saku akang, jampean. Ya. Bim Salah bim jadi apa? Prok prok prok. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Jadi rokok. Hebat. Lain hebat rugi belegu ke tuh mah. Kan berubah. Itu mah 300.000, ini mah 30.000. Oh, yang benar aja rugi dong. Pak Dedi ya Pak Dedi. Air masyaweran, ubur-ubur ikan lele. Tong dibawa kabur le. Tetetan ulah. Biar bisa murah kena empang. Eta opat deui akhirnya di dinya opat deui. Apa? Pak kasihan Pak. Terus ah. Tilu deui aya keneh Pak. Ketingali di dinya Pak. Dah. Eta dua deui. Atau CM. Bapak Ibu, boleh lanjut? Lanjut. Teruskeun nanya. Mangga. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai teh nia tadi.
Apa yang harus diperhatikan, difokuskan di Ramadan? Satu, amal utamanya, Bu. Amal teh seueur. Nganu utama satu, bergaul dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena disinilah bulan Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Cara bergaul dengan Quran ayat 3 tadi. Hiji qiraah, 2 tilawah, 3 tahfiz minimal eta. Naon ari qiraah? Ai qiraah mamaca, tadarus, Bu. Kadang beres Ramadan teh aya nu khatam sakali aya. Nu khatam 2 kali, anu 3 kali. Silakan sesuai target dan kemampuan. Nu penting tadi istiqomah. Mun bade tadarus ba'da taraweh teraskeun ngahanca ba'da taraweh. Mun bade tadarus ba'da subuh teraskeun tadarus ba'da subuh. Itu namanya qiraah. Ada lagi tilawah. Naon pot tilawah? Tilawah itu bukan hanya membaca teksnya, tapi memahami maknanya, memahami tafsirnya. Tak ieu mah biasa na ngariung di pangaosan. Sok aya pangaosan-pangaosan nu ngajelaskeun isi Quran. Aya. Kajianana tepan aya akidah, aya fiqih, aya akhlak, aya sejarah ya. Eta teh sumberna teh tina Quran. Lamun sumber ngaji tina Quran siga kitu disebutna tilawah. Cepot sok ngaji bidang naon pami di pangaosan selain maca Quran, bidang naon ngaosna? Bidang eta Ustaz fikih abdi mah biasa. Bidang fikih. Nya. Bab toharoh, bab bersih, sapinah biasa nama. Oh sapinah ngaos. Ngaos alhamdulillah. Nah kitab-kitab fikih ge pan sumber utamana mah tina naon? Tina Quran. Coba ayeuna urang wudu. Pan aya sumberna. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Eta teh ayat Quran nu ngajelaskeun tentang wudu. Nah, kudu apal ayatna naon. Oh, coba diajar toharoh. Diajar alhamdulillah. Bab naon tadi? Bab bersih, bab toharoh. Pan bab bersih teh ayat tina najis, ayat tina hadas. Tina najis pernah diajar? Najis apal keneh nepi ka ayeuna alhamdulillah. Cik usah rek nanya. Najis sabaraha hiji? Kamu nanya. Kamu nanya. Jawab aja. Najis sabaraha hiji? Najis itu ada 3. Hiji mughaladzah. Apal keneh jang? 2 mukhafafah. 3 mukhamamah. Emang aya najis mukhamamah? Aya setiap aya papah aya mamah bosan. Oh, pedah nu kadua mukhafafah, katilu mukhamamah. Ngintil we hayo mamah teh. Apet alhamdulillah. Mughaladzah, mukhafafah, lain mukhamamah, mutawasithah. Najis besar, najis sedang, najis ringan. Najis sedang, najis ringan, najis besar. Cara marsiana teh pan beda. Laras tasiga kamari abdi aya problem fikih Pak Ustaz. Kumaha? Kamari jam 5 sore abdi teh dek salat maghrib ka masjid. Lempang we ka jalan. Ai di jalan teh aya anjing. Nalika abdi keur lempang gitu teh di jalan si anjingna teh ngaletak suku. Ngaletak suku? Heeh, abdi kudu kumaha tah kira-kira lamun kitu. Ibu-ibu ge apalah tuh? Eta mah najis mughaladzah, Pot. Ya, itu kudu repot-repot salah jawabanana Bos. Najis mughaladzah carana banjur ku cai kumbah 7 kali. Nu hiji make naon? Tanu, apa lho ibu-ibu ge? Salah tuh jawaban sudah kitu mah. Berarti teu ngaji akang mah. Teu ngaji kumaha? Pan tadi cepot ka masjid. Ka masjid. Terus Teh aya anjing. di jalan aya anjing ngaletak suku. Nya. Kumbah ku cai 7 kali. Heuh si anjingna teh ngaletak suku manehanana sorangan. Ari abdi mah leumpang we jong di jalan mah. Ngaliuk saeutik ada anjing. Keur ngaletakan suku we gitu. Oh, jadi anjing teh lain ngaletak suku akang. Lain. Atuh anjing lamun anjing ngaletak suku abdi mah ku abdi anjingna letak deui we Pak Ustaz. Dijieun shop abdi. Nih, Pot, ulangi ya. Jadi tilawah lebih memperdalam. Kita bukan hanya baca. Memang Bu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyari amsalihha. Baca 1 huruf dari Quran 10 kebaikan Allah berikan. Itu di bulan biasa. Kalau di Ramadan lebih dilipat gandakan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
sabaraha huruf tadi hitung ku urang seueur Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sabaraha huruf mau dijumlahkeun tadi seueur teu satu huruf 10 kebaikan di bulan biasa komo di bulan suci Ramadan. Maka berburu kebaikan itu di mana? Di antaranya di bulan suci Ramadan. Perbanyak qiraah, perbanyak tilawah, termasuk lamun sanggam ieu murang kali khusus anu aralit keneh tahfiz. Naon cenah? Ai tahfiz teh menjaga Al-Qur'an dengan cara menghafal. Bade ngapalkeun sadinten saayat mangga, sadinten sasurat ai kiat mangga, sadinten sakaca mangga aya target. Teu tiasa ngapalkeun, yuk tilawah. Teu tiasa tilawah minimal qiraah urang maca. Pot. Memang urang maca Quran teh kumaca wae jadi ibadah tapi langkung sae urang apal kana artina. Tapi teu apal artina ge dibaca we Quran mah geunah ta kana hate. Dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatslu kitaballah wa yatadarasuhu nahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Saur Kangjeng Nabi lamun dina hiji rumah Allah di masjid di majlis taklimnya kumpul kaum keur naon eta kaum teh kumpul yatslu kitaballah keur maca kitab maca Quran ngadaras Bu. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum di antara mereka selain ngadaras memahami ya bacaan-bacaan Quran, maham kana maknana, maka nazalat alaihimus sakinah. Teu aya nu kumpul di dinya kecuali illa nazarat alaihimus sakinah diturunkeun ku Allah ketenangan. Hoyong tenang. Sumber tenang tepan di hati. Sumber tenang di mana? Di hati. Lamun urang hoyong tenang di antara tenang teh urang bergaul dengan Al-Qur'an. Tenang hirup teh pot. Maca berita Bu unggal poe lieur nu pembunuhan teh aya. Aya. Nu pemerkosaan, nu perjudian, nu ditewak polisi nu lieur tapi maca Quran tenang tah hate urang. Matak obat hate di antara naon? Maca Quran. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Jeung jalmi soleh mah karek ningali wajahna geus tenang hate. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perbanyaklah. Di sepertiga malam amparkeun sajadah, adukeun sagala pangabutuh urang ka Allah, tenang hirup urang. Apal teh laguna pot? Lagu saha eta teh Bosat? Eta teh ti artis. Artis. Apa lagu artis saha eta artisna? Artisna penyanyi religi dengan di Indonesia. Oh, penyanyi religi. Opik. Opik. Apal Opik? Opik. Anu sok di dahar geuning eta sok aya Bosat gini. Eta mah obat. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Daripada hasus teu parupuh, mending bantuan ustad. Kumaha bantuanna? Lamun cepet hayang ngeulu nyanyi di awal we, make intro. Kieu introna ya. Kumaha? Nada. De ri re ri re ri re ri re ri re ri re re ri re ri re ri re ri re ri re. Coba. Oh, sakitu. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Gitu. Re ri re ri re ri re ri re ri re ri re. Ai ahli seni mah gancang nerap ya. Siap. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Semuanya. Re ri re ri re ri re ri re ri re ri re. Obat hati sama-sama. Obat hati. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Miluan.
Milwan. Hei. Re ri re ri re ri re ri re ri re ri re. Sama-sama obat hati. Obat hati. Re ri re ri re. Sekali deui. Oh, sekali. Siap, sekali deui semuanya. Re ri re ri re ri re ri re ri re ri re. Alright, semua. Obat hati. Re ri re ri re. Ai biasa kali deui akang teh. Terakhir bos. Rek sabar. Rek sabar kali rirena aya Kang. Ai kuduna sabaraha kali rirena. Intina teh lagu lain rirena, ustad mah mere kesempatan dina intro. Udah ngeunaheun atuh bosan re ri re. Akang MOU kesepakatan. MOU Re rirena sakali. sekali. Engke cepot geus beres re rire sakali. Nya Ustadna langsungnya nyandung. nyanyi. Oh, tong ribut eta. Siap Ya, sekali. Sekali. Neng iringan neng. Neng. Ya, Ya. cepot sora hiji, Ustad sora dua. Eta sora bangkong, siap sora bangkong. Tukang kendang. Siap semuanya. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Re ri re ri re ri re sama-sama ayo obat hati. Sama-sama Ada 5 perkaranya. ayo. Hes. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua Sama-sama ayo. yang Hei. dirikanlah. Hes. Ayo. Yang ketiga Sugan desa. berkumpullah Joget. dengan orang soleh. Ayo si Dewala ka dia. Asik. Yang keempat Sugan we Bapak Apun ka dieu ge ka dieu. berbanyaklah Sareng berpuasa. Bapak Irfan ka dieu. Siap. Yang kelima zikir malam perbanyaklah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Ayo. Moga-moga Gusti Allah merahmati. Re sama-sama yuk. Ayo. Hus. Ole ose. Kera. Ayo. Pak Kade sapunten pisan ieu. Pak DKM punten. Dewala iya rek ngiringan, baru tadi hayang ngiluan. Peda hayang nu nyawer. Ini lagunya lagu religi. Kalau lagu religi, siga ibu-ibu main qosidah. Teu aya goyangan teu aya. Dia kumaha bieu jogetna. Re ri re. Ayo. Bersama-sama. Banyak lagu religi siga dangdut bae gitu-gitu. Kalau lagu religi kayak ibu-ibu qosidah, kalau mau gerak cukup kanan kiri. Ya ibu-ibu ya di BKMM itu ada grup qosidahnya ada? Ada. Apal qosidah rebana tuh? Apa? Nu mana? Abdi mah nyebutna lain qosidah tapi band kepret. Nu mana band kepret? Anu kieu sorana teh opak gemblong opak gemblong ranginang bakakak bekelkeun Ah kode sih itu mah. Jangan bakalkan. 5 dus gitu. Nih, pot. Itu ibu-ibu main qosidah. Nggak ada goyangan gitu. Kalau ibu-ibu main qosidah atau paduan suara biasanya kan, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu BKMM itu kanan kiri aja. Lihat. Kumaha? Aya nu nyekel kecerek, nu nyekel genjering. Aya kecerek jang? Iya. Contoh, laguna nu bieu wae nya obat hati. Obat hati. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Kanan heula. Kanan. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua teu kudu jaroget. Anger keneh di jogedan. Kunaon sih make jaroget?
Aduh geunaheun bosan eta kendangna umpak. Blak blak. Berarti kendang anu salah. Jang kudu bisa ngabedakeun mana kendang dangdut jaipong, mana kendang qosidah. Kalau dangdutna bebas silakan kumaha Ujang. Tapi lamun ieu na qosidah, kalau qosidah itu ada aturan. Sorak kendangna teu kudu loba variasi ke bisa jarogen. Kalau lagunya qosidah rumusna teh jim jeung te. Jim te jim te jim te jim te jim te. Sok coba. Tah gitu. Moal bisa goyang gitu mah. Oh, jim teh nya Jim teh. Akang tong goyang. Cukup kanan kiri. Kanan kiri. Ustad nyanyi cepot awala kanan kiri, ieu jim teh. Jim teh. Tukang kendang, jim teh, tukang keyboard. Naon atuh? Make kho. Make kho. Jim teh, jim. So. Are we. Siap. Obat hati. Kanan kiri. Hei, kanan heula. Ada 5 perkaranya. Hup. Hush. Yang pertama. Hush. Astagfirullahaladzim. Ka kanan kiri berarti ka kanan heula ka dieu. Ha, bige ka dieu. Eta mah kiri. Ka dieu. Bieu kumaha bieu? Sidawala mah ka kiri heula, ka dieu ka kanan heula cenah Pak Ustaz, kanan kiri barang. Coba. Obat hati. Kok cepot gerak? Kanan kiri gitu. Lain khusus kanan kiri sok. Oh, kanan kiri ku abdi. Obat hati. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Astagfirullahaladzim. Salah. Ya di mana-mana kanan teh lebah dia daulata. Lincang kanan, gerak hep. Ke dia kanan. Dewala kanan mana? Iya, kanan mah Pak Ustaz dia. Eta mah kiri. Iya. Oke. Cepotna malik ka dieu. Ka mana? Malik ka dieu. Oh, ka dia malikna abdi. Dewala kanan mana? Iya, kanan mah Pak Ustaz. Cepot ayeuna. Coba dites ku Ustad. Siap. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Hush. Naon eta? Kanan. Tak ka dia, kanan dia belah dia. Geuning sarua. Jadi sarua ayeuna mah daula di dia geuning. Bieu mah di dia daula. Oh, salah hampura. Hampura. Amek we diheulakeun. Aduh ya bapak-bapak ibu-ibu hapunten ieu aya telat hiji personil kajebak macet di Suryalaya sieuna bieu tah. Mohon. Punten ya Pak Ustaz Padahal tadi seueur nyalawer kacepot ka dieu. Saha? Seueur tadi. Pak Gitu. Kades, Pak RT, Bu RT, ibu-ibu, bapak-bapak tadi pania ka dieu. Pokona mah seueur ka dieu. Mohon da tadi ge abdi Nunung ka dieu. ngobrol heula tadi teh Pak Ustaz. Jeung saha? Nya sareng Bapak Lurah Emput bieu teh. Pak Lurah Emput. Nya sareng Bapak Iya, Irpa. teh ieu sawer. Neng kade neng aya balong neng. Pangyanakeun ku Ustaz nya. Tuh makasih. Neng dari siapa? Makasih. Dari Nuhun siapa? gelis. Neng, makasih ya. Neng, teman-temannya ajak ya. Ajak mah. Tuh. Makasih ya. Alhamdulillah. Nih Pot. Alhamdulillah. Tuh Pak Lurah tuh tinggali teu izin kurang kali Pak Lurah. Oh, dewala apalah kalau Emput. Mohon Pak Lurah Emput tadi ge ngobrol sareng kepala wilayah Pak Dusun, Pak Irfan di ge Pak Ustaz. Pak Irfan nu ngawe aka. Oh, Pak Irfan teh kadus. Mohon eta teh. Nu ngawe aka cepot pan tadi teh. Mohon sareng Pak Ori di teh ngobrol. Pasaha? Pak Ori dipalastikan keneh bieu mah Pak Ori Pak Ustaz. Original atuh. Original keneh. Bapak Ori, Pak Irfan. Sareng Bapak DKM oge sami deui. Saha? Pak Idis Pak Ustaz. Pak Idis. Eta mah kolot kuring Pak Idis mah. Heeh. Nya alhamdulillah ngarobrol we kesok dawala kalur heula we ke gampang dikeupelan cenah kitu Pak Ustaz. Saur Pak Idis teh. Tuh. Mana geuning acan. Kan keur ngobrol heula. Sareng saha? Nya Nu tiluan. nya tiluan ngarobrol terus sareng Pak Ori itu tingali. Panggil atuh ku dewala, panggil. Bisa teh nyanyina. Sok, sugan ka Kuring dieu. mah resepna teh lagu Sule teh geuning Nu mana? anu lang-layangan geuning. Itulang layangan. Itulang layangan nu pegak kapakan Iya saha ieu? di langit. Pak Empud ayeuna di mana? Waalaikumsalam.
Aduh. Cium dulu, Pampun, cium makasih. dulu, Aduh. cium dulu. Oh. Alhamdulillah. Pampun makasih. Makasih. Oh, wios. Mohon. Aduh. Kakantun di jalan kumaha tuh pot? Cana heula. Kari dititipkan. Siap, ampun, makasih. Alhamdulillah. Nuhun. Oh, dititipkan ke Pak Idis. Pak Idis aya? Aya Pak Idis. Aya. Nuhun. Pak Idis ayeuna. Ayana di. Alah Pak Idis beres. Pak Idis. Oh. Alhamdulillah nuhun. Pak Idis Pak DKM. Duh, Pak DKM. Pak Idis sakan tenan pangbedolkeun Kang Irfan lah eta. Kang Irfan ayeuna Aduh. di. Aduh, Kang Irfan. Pak Irfan, makasih. Alhamdulillah. Salim Luar Kang Irfan. biasa. Salimullah ka Kang Irfan. Salim. Aduh, salimullah. Mah, uluh. Tinggal ieu batu alina alus ieu bosan. Suka nama ya usian. Ayo sian. Irfan makasih ya. Nuhun, Irfan. Semoga sehat berkah. Tepuk tangan dong buat Bang Hidup, Put. Irfan, hidup. Pak Irfan. Pak Idis teh DKM ieu. Nya, Pot Pak doakeun. Idis. Ieu Pak Idis teh kolot urang di dieu sing sehat panjang umur. Salah atuh Pak Ustad, lain kolot urang, tapi kolot Pak Idis. Heh. Ari nyesepuhan ieu masjid saha? Pak Idis salah sawiosna. Heueuh berarti Pak Idis teh kolot urang. Salah. Lain kolot urang, kolot Pak Idis. Kolot Pak Idis wae ya kan? Nya, urang mah umurna 32, 35. Pak Idis mah atos ayeuna teh 507 Pak Ustad. Panjang teuing eta mah. Urang Pak doakeun Idis lah Pak panjang Ustad. umurnya, sehat selalu. Amin ya Allah. Urang doakeun lah Pak Ustad ya doana khusus buat yang nyawer ieu mah Pak Ustad. Khusus Oh buat Pak yang Ori acanya Pak Ori nya. Oh nya Pak Ori. Terakhir di sini terakhir. Alah Pak Ori eta. Pak Ori. Hapunten ka kantun Pak Ori. Ori ayeuna di mana? Bapak Ori. Anak sayang. Bapak Ori anu alhamdulillah. Alah, Pak Ori, Pak Pak Ori. Ori ayana murudul. Bapak Ori murudul. Ayo Pak Ori nuhun. Alhamdulillah aya kene. Masih aya kene. Murudul. Tepuk tangan atuh kangge Bapak Ori. Bapak Ori. Oh, Ori. Ibar pot. Ibar euy itu ari euy. Aduh, kumaha. Aya kene. Wah, Masya Allah Pak Aya Ori. kene. Masya Allah tabarakallah. Tepuk tangan buat Pak Ori kita. Hidup Pak Ori hidup. Alhamdulillah. Lami Pak Ori wur. Pak Ori makasih alhamdulillah. Atur nuhun. Untung si Dewala ka dieu ingetin ka Pak Ori Cepet mah poho ka Pak Ori tadi. Pak Adis, Pak Irfan, Pak Ori nuhun. Sadayana nuhun, mudah-mudahan sing berkah. Nya, Teraskeun. ieu moal didoakeun heula Pak Ustad. Oh nya doakeun lah hilap. Heeh, urang doakeun heula ya Pak Ustad nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biiznillah. Biiznillah. Biqudratillah. Biqudratillah. Bi'aunillah. Birahmatillah. Birahmatillah. Tambahilah. Sabaraha we atulah. Buru-buru atulah. Pak Endang, Pak Didi gerakan ieu lah. Ayo pandang Pak Didi. Aya tenang. Keur Cingogo deket Empang teh. Nya, Cingogo sareng ieu teh Yuli ka dieu. Teraskeun ah. Baik, santai pandang Pak Didi ya. Siap. Kita lanjut dulu. Ini Lanjut. boleh lanjut ya? Lanjut. Teraskeun. Jadi, amalan utama di Ramadan satu bergaul dengan Quran. Mau qiraah, mau tilawah, mau tahfidz mangga. Atur waktuna. Bade nyalira mangga, bade di BKMM di tiap majelis taklim. Mangga, bade sasarangan mangga. Nu jelas ada waktu khusus untuk tadarus Al-Qur'an. Juga tilawah, memahami Quran. Kalau bisa tahfidz mangga. Yang kedua, apa amalan utama di Ramadan? Berpuasa. Ya, di luar bergaul dengan Quran tentu amalan inti di Ramadan adalah puasa.
Ai puasa teh naon? Saum teh imsak anil muftirat. Nahan tina sakur-sakur nu ngabatalkeun pot. Ya ai cepet puasa teh Ramadan kamari. Puasa alhamdulillah abdi mah Pak Ustaz. Barudak siap puasa nanti siap? Siap. Alhamdulillah. Ngan abdi teh aya patarosan mengenai puasa. Naon? Lamun misalnya puasa tuluy urang teh ceurik, tah eta teh batal henteu puasana lamun ceurik. Ceurik kaluar Cipanon teu asup kana mubtilatus saum. Teu asup kana ngabatalkeun puasa. Teu batal? Henteu. Alhamdulillah ya Allah. Naon gitu? Teu kudu ngadoan berarti. Soalna ahrita abdi puasa Pak Ustaz, berang-berang ceurik abdi teh ngadahar baso lada pisan abdi teh Pak Ustaz. Ceurik ngurucut tapi Kang Esa seblak ongkoh abdi teh Pak Ustaz. Akang nu batal ieu ceurikna. Eta baso nu asup batal. Berarti godin eleh ku barudak. Geuning. Tuturut munding teh nu kieu jang. Kumaha? Batur sahur milu sahur. Batur buka milu buka. Ti peting batur taraweh. Mang cepot selot jeung gapleh. Batur sahur milu sahur. Milu sahur. Batur buka milu buka. Di berang batur puasa, tukang kandang merkosa domba. Sanes gitu laguna. Yeah. Ti berang batur puasa manehna jajan samangka. Lain tukang kendang markosa domba. Da ieu mah nyata Pak Ustaz kapanggihieun ku abdi. Tukang kendang ieu Nya. ceuk saha? Pan harita teu kahaja ku abdi ka intip. Iraha. Harita. Poe Salasa harita teh. Salasa iraha. Wah, mun teu salah mah harita teh Salasa malam Minggu. Malam Rebo. Tukang kenang teh keur kiih bari nangtung. Nah. Aya domba hareupeun. Si dombana teh mundur ka tukang. Tukang kenang teh culang cileung bari maju eta bobodan. Nya anda teh jang? Henteu cenah disuntrungkeun ku akang. Nya, disuntrungkeun deui mayar ka abdi bobodan. Ya, baik Bapak Ibu. Puasa saum nahan dari yang membatalkan. Mulai dari menahan haus lapar dahaga, termasuk menahan panca indera, tingkatan khawas. Kata Imam Ghazali, orang-orang khusus itu puasanya bukan hanya nahan haus lapar dahaga, tapi matanya dijaga, mulutnya dijaga, nggak mau ngomongin orang, nggak mau melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara-perkaranya terjaga, terlatih, hawa nafsunya dikendalikan. Eta puasa khawas. Aya deui nu leuwih hebat, khawasil khawas. Tingkatan katilu puasa teh nahan tina lintasan pikiran, karek rencana hayang maksiat, buru-buru istighfar. Can maksiat ieu panon teh, can maksiat ieu lisan teh, tapi karek dina pikiran geus ngalintas hayang ngomongkeun batur, buru-buru istighfar. Ngomongkeun baturna atos acan. Karek terlintas hayang ngomongkeun, buru-buru istighfar. Astagfirullah. Tah puasa teh lain ukur nahan haus lapar dahaga, tahan panca indera, panon, ceuli, lisan ditahan, termasuk nahan lintasan pikiran, gerentes hate bisi ngalintas dina hati jeung pikiran hayang maksiat, buru-buru istighfaran. Karek dina lintasan hate astagfirullah. Kan sok aya geuning nu ngalintas kitu nya. Urang teh hayang maksiat ngalintas kitu pikiran, buru-buru istighfar, astagfirullah. Ya Allah, abdi teh hayang saum nuju puasa. Hiji Quran, gaul Quran sing seueur. Nu kadua saum puasa, tahan. Nu katilu pot di bulan Ramadan amalan utama naon? Salat. Amalan utama naon? Kadang-kadang aya puasana mah puasa tapi ku sabab lulus salat dilalaworakeun. Bahkan aya nu ditinggalkeun. Puasana mah beres nepi ka magrib ngan lohor asar didaliwat. Eta teh ibarat jelema pot nu wajib utamana dikerjakeun, nu wajib hiji deui nu sataun sakali dikerjakeun nya. Aya salat nu tiap poe dikerjakeun ditinggalkeun. Ibarat siga jelema make baju tapi teu make calana. Puasana mah puasa ginding, bajuna mah make jas sagala, tapi nu pokok calana teu dipake pokok. Kira-kira kumaha kajadianana Bu?
Ya. Salaki ojo teh gagah make jas, make dasi, ka pasar ngan teu make calana. Wah reuas Pak Ustad. Reuas kumaha? Aya gabus gitu meureun. Tak jadi Bapak Ibu artina ieu duanana ge kewajiban ulah ditinggalkeun. Nya ge urang puasa leuleus pan berjuang dina puasa tegakeun salat. Tong pabelit jeung dunia, lain urang ulah jauh ti dunia, lain kudu jauh ti dunia kudu dikuasai sing baleunghar hartana. Amin. Amin. Maqamadin illa bil mal, agama bisa tegak pan aya donaturna, leres. Ngabangun masjid aya donatur, teraskeun nu usaha dagang mangga, ka pabrik mangga, jadi karyawan mangga, ngan datang waktu salat sing emut, nu milali rizki teh kan urang, tapi nu ngarizkian saha? Allah. Lamun sadar Allah nu maera rizki, datang panggilan ti Allah, kudu izin, tinggalkeun sakedap mayun heula ka Allah. Kadang-kadang sok ironis, dipanggil ku dunungan mah dina HP gancang diangkat, da sieun ngamak dunungan. Panggilan tak terjawab di dunungan, poho teu kaangkat, buru-buru ditelepon balik bari hahampuraan. Kadang-kadang aya telepon ti Gusti Allah panggilan salat dilewatkan. Tos gaduh dunia sabara loba, nepi ka wani ninggalkeun Allah dina hirup. Jangan tinggalkan salat wajibmu, jangan sampai ditunggu-tunggu nanti keburu ajal menjemputmu. Laras. Jangan tinggalkan salat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Kela-kela, ibu apal laguna? Teu apal, pura-pura apal bantuan ustad. Kalau kata ustad, jangan tunggu, jawab lama-lama, bisa nggak? Siap ya? Siap. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan tunggu, nanti lama-lama ajalmu akan kela-kela. Ieu teh pabelit di nu mana nu soraan nu henteu. Urang bagi-bagi pot. Bagi-bagi ya Pak Ustad. Urang bagi dua, nu kanan jeung nu kiri. Nah gitu. Pot nilai ku cepot. Siap. Punten nu paling kiri heula, siap? Oke nu paling kanan. Nah. Ieu paling kiri ngiringan, ieu nu paling kanan. Bilang lama-lama, siap ya? Siap. Jangan tunggu, nanti ajalmu akan tiba. Eta nu paling pengkerayaan. Coba sekali di bareng jeung dia bareng-bareng. Jangan tunggu, nanti ajalmu akan tiba. Nu palih kanan, ieu sabaraha nilaina nu kiri pot? Nilaina 80. Tepuk tangan buat yang kiri. Nu palih kanan ulah eleh, siap. Yup. Bilang lama-lama sama-sama, siap. Jangan tunggu, nanti ajalmu akan tiba. Sabaraha pot? 8 hiji. Beda hiji ya. Aduh. Jangan tunggu lama-lama, nanti keburu ajal tiba. Ya, ayo segera. Kalau sudah datang waktu azan, segera salat. Sudah dapat dunia berapa banyak sampai berani meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Padahal nu ngarizkian saha? Allah. Datang Ramadan, salat tambihan. Lain ukur nu wajib, nu sunnah yuk urang keureuy. Ba'da isya ayat taraweh, salat malam, qiyamul lail. Mudah-mudahan sing istiqomah. Apalagi Bu? Amalan utama di Ramadan, amalan lainnya adalah i'tikaf, berburu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu malam di mana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lamun dikonversi 83 tahun. Ibadah di wengi eta nilaina sami sareng ibadah 83. Kira-kiranya pot di dia aya nu 83 tahun aya. Ya. Mudah-mudahan sing tetap sehat.
Amin. Siga sim kuring Mang Cepot nah, cantang tos tapi doakan sing panjang umur sadaya. Amin. Ibadah urang nepi ka 80 tahun bisa moal istiqomah cantang tos. Tapi lamun ibadah di malam eta nilai kebaikannya leuwih hade tinimbang ibadah 83. Jadi Mang Cepot ieu amalan cerdas, Bu. Nya, nya. Allah teh nyadiakeun tempat pilihan, nyadiakeun waktu pilihan. Di mana tempat pilihan? Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tempat pilihan pot. Lamun Cepot ayeuna salat di masjid biasa nyalira hiji berjamaah 27. Tapi salat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali lipat salat di masjid biasa. Salatna di Masjidil Haram najaknya pas sadak-sadak tapi pang nilainya teh 100.000 kali leuwih hade pot. Artinya apa? Itu tempat yang Allah pilih. Mudah-mudahan urang tiasa ziarah ka Mekah ka Madinah. Amin. Cepot ke Mekah can. Saha? Cepot dawala sama. Nya sami Pak Ustad. Kudu nama abdi teh tahun ayeuna teh sarang Pak Ustad. Ke Mekah teh. Nya Nah teh jadi ke Mekah tuh. salah, abdi masalah meuli tiket. Salah meuli tiket Salah kumaha? meuli tiket, ari batur mah meuli tiket teh ka Mekah, ari abdi kalah meuli tiket Persib. Nya, ari batur tawaf ngelilingan Ka'bah, abdi ngelilingan stadion. Nya batur mah jadi haji mabrur, abdi mah kalah jadi bobotoh mabur, abdi bobosan. Batu lempar jumroh, ya lempar wasit tapi kasabeuleun cenah. Ayo pot, Bapak Ibu, mudah-mudahan urang tiasa ziarah ka Mekah ka Madinahnya. Amin. Ngan ka Mekah ka Madinah pan lain urusan loba duit jeung materi bae. Lamun urang hayang ka Mekah aya rumusna ninina. Naon cenah? Ninina teh singkatan niat, nisab, nasib. Niat, nisab. Aya jelema secara nisab geus mampu rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkaro cepat, olobana lau sepat. Wow, pamajikana gaya kerudung Zoya mukena gelombang cinta. Baju Elzata gelang segede pelek beca. Imahna lega panto hareup di Panjalu, panto dapur di Suryalaya. Wow. Lega. Lega pot. Lain kabayang we imah lega siga kitu mah. Ka WC teh kudu naik ojek heula sigana boyan. Nah, ka WC naik ojek. Ngeburu shoot manten. Aya jelema beunghar harta di mana-mana tapi teu berangkat wae aya teu. Bisa jadi geus nisab tapi can niat. Can daftar bae. Tapi aya Mang Cepot, bapak-bapak, aki-aki unggal poe tani melak kangkung, tani melak pare, ditabungkeun duitna teh bisa mangkat ka Mekah, lada ngajual kangkung jeung sawahna. Nya jeung sawahna aya ngajual kangkung mah iraha berangkat. Cek beja mah jeung gijalna ongkoh gitu bos. Dijual kangkung, dijual sawahna, balik pan jadi Haji Wahyu. Sawahna teh payu. Di mana we jalan ka Mekah? Aya Pak Haji rerencangan SIM kuring di Kementerian Agama. Tahun kamari ngiring daftar petugas haji, diberangkatkan ku negara, diongkosan, dibere bekal, balik jadi haji kosasih, ongkos dikasih. Siga tetangga abdi oge aya orang Bandung Pak Ustad. Mana teh boga tanah kagusur ku jalan tol. Wah eta mah menang duit gede, manehna teh ladang kagusur ku jalan tol. Menang duit gede. Menang duit gede dipake naik haji ke Mekah, balik di Mekah teh jadi Haji Mansur, halaman kagusur. Banyak kagusur ku jalan tol, buat. Makanya Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama ya. Ini Allah sedang ngasih waktu pilihan. Di mana waktu pilihan teh? Tiap dinten aya waktu pilihan teh sepertiga malam. Tiap minggu aya waktu pilihan dina dinten Jumat, Sayyidul Ayyam. Aya deui dina sataun aya Sayyidus Syuhur, rajana bulan iraha enjing di bulan suci Ramadan. Sing panjang umur dugi ka Ramadan. Berkah Rajab, berkah Sya'ban, panjang umur dugi ka Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban. Amin. Amin. Dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Amin. Hati ini rindu segera bertemu. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban.
بلغنا رمضان وحصل مقاصدنا Ya Allah lindungi. Bilang kami sama-sama. Ya Allah lindungi. Ya Allah sehatkan kami. Ya Allah jagalah kami. Ya Allah sayangi kami. Sama-sama dewala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan sing istiqomahnya ibadah di Ramadan mengpeng aya waktu pilihan di painan orang sing soson-soson hoyong terbiasa ibadahna, hoyong rajin wajib jeung sunnahna, dibaca doana Allahumma maka tummana wa biasana wa qudduna Asya wa uhna idoa teh Pak Ustaz. Hapunten sanes dibaca eta mah pangintennya tumana tumankeun wa biasana biasakeun wa kuduna dasa kuduna sumping Ramadan bahagia tandana bahagia pan bumi ge disiapkeun aya tamu mah sagala tuangan di aya-aya naon sauna aya tamu nu mulia rek sumping ka urang siap-siap dina pangajian ieu tandana bahagia di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hoyong nama panjang keneh namung waktos tos nyedek ka waktos lohor sababaraha menit teh bade mayunan lohor. Mudah-mudahan orang ngadoa ka Allah sing panjang umur, amin, sehat lahir batin, amin, berkah rizkina, amin, gampil melari kasabna, amin, rumah tangga orang sing sakinah mawadah warahmah, suami soleh, istri salehah, anak-anak orang sing soleh-solehah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sadayana, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dadah. Hatur nuhun ka sadayana, hati-hati jalan sampai ketemu lagi. Sadayana, hati-hati selama sampai mudah-mudahan barokah. Dadah. Dadah. Ya Rasulullah salamun Dadah. Ya Rabbi asyani wa tawaji afakaya. Hatur nuhun ka Bapak Kades Ibu Kades, Ketua BKMM, Ketua BKMM Desa Dusun, Kepala Wilayah Mantan Lurah, Kepala Wilayah Dusun. Terima kasih Abu Yani, Bapak Yani, Ibu